أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, alhamdulillah urang puji syukur urang sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala termasuk makhluk anu pangsae-saena bentuk, sehingga dibandingkan sareng makhluk-makhluk nu sanes urang termasuk makhluk anu pangsae-saena sesuai sareng dawuhan Allah, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dibandingkan sareng makhluk-makhluk anu sanes, manusia itu paling unggul baik dina segi bentuk atanapi segi sagala-galana. Namun ieu penciptaan Allah anu istimewa terhadap manusia bakal tiasa berubah, sehingga tina bentuk anu mulya ieu anu sae teh tiasa dikembalikan karena bentuk anu panghina-hina na tinu hina. Emang awalna oge urang diciptakeun teh tina perkara anu hina, min nutfah, tina air mani anu hina, sehingga bakat ku hina-hina na henteu payu dibandingkan sareng bahan pihayameun ge mahal kene bahan pihayameun. Tapi ieu jalmi sanajan diciptakeun tina perkara nu hina bakal tiasa mulya, oge bakal dikembalikeun deui kana perkara anu hina, terkecuali jalmi-jalmi anu ngagaduhan pondasi keimanan oge tiasa amal soleh. Insyaallah lajengna ayat summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi anu bakal ngajadikeun mulya na urang teh nyaeta nu kahijina di antawisna ngagaduhan keimanan. Tangtosna keimanan ieu merupakan keyakinan anu peryogi ku urang dipertahankeun sesuai sareng rukun iman anu ku urang tos pada terang sadayana aya genep, antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Eta kedah diimani ku urang, diyakini, dipercayai, sehingga ulah sampaikeun ka urang keimanan urang salah kaprah. Anu kaduana bakal mulya na jalmi teh dibandingkan sareng makhluk-makhluk nu sanes nyata ayana amal soleh. Di antawisna ya sapertos riungan sapertos kieu ieu termasuk amal soleh anu insyaallah urang sadayana bakal dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka upami henteu dipondasian ku keimanan sareng amal soleh, naudzubillah, summa radadnahu asfala safilin, urang bakal dikembalikan ku Gusti Allah karena asfala safilin, derajat anu paling hina tinu hina, sehingga ketika manusia henteu aya imanan dina dirina, henteu aya amal soleh dina dirina, maka itu derajatna leuwih hina tinimbang sato. Bahkan
dina sapalihna ayat lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum udhunul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Pamijalmi dipasihan hate tetapi hate nah henteu dianggo henteu dianggo paham kana agama oge dipasihan panon teu tiasa dianggo ningali kana kebenaran, dipasihan cepil teu dianggo mirengkeun kana kasayan, maka ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka mereka seperti hewan sato, bahkan lebih hina daripada sato. Maka alhamdulillah urang sadayana dina wengian ayeuna ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala paparin kakuatan hidayah taufik sehingga dina muqaddimah tadi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pamitu aya dorongan hidayah ti Gusti Allah, maka urang sadayana berat ngalengkahkeun sampean kanggo menuju kana kasayan. Alhamdulillah urang sadayana dina wengian ayeuna ngalaksanakeun sesuai sareng kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah sejina urang mensyukuri nikmat ti Gusti Allah, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga urang dilengkahkeun sampean urang menuju kana majelis ta'lim.